Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng anu katunda dina judul Neng Jeje karangan Ibu ETS anu disarungsum ku almarhum Bapak Ka Sukarna ti Bandung. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipikamemet ku urang sadayana. Kumargi sakitu sakali deui ka palawargi anu mikalandep kana dongeng Sunda, khususna dongeng Sunda Neng Jeje. Mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng majeng kana seri anu ka-salapan ya. Sakumaha anu kauninga dina seri anu sateu acana hanca urang teh kapegat ku mangsa dina waktos nyarioskeun di bumi na Jang Wahyu atanapi bumi nama onah teh nya harita Nyi Icin atuh adina Jang Wahyu teh uih sebab pasea teh jeung Silenyai terus terang kana kalakuan Silenyai teh nya. Nah, kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan bae ku sadayana pamugi ieu dongeng katampi kalayan kabingahan oge janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Harita teh maonah daharna eureun terus harita teh kokobok bari ngelapan leungeunna geus kitu ngusapan Icin siga nu nyaaheun pisan. Sarta ngomong harita teh dumareuda meureun manehna teh kasuat. Geus anaking ulah ceuri. Da salah enggeus kaliwat moal bisa dibalikan deui. Ayeuna mah tinggal benerkeun. Abah mah geus puguh tos ngantunkeun alam dunia dipundut ku nu kagungan. Ayeuna mah geus diganti nu ngabelaan emak pe nya eta lanceuk hidup Jang Wahyu anu ngurus diri emak. Kang Wahyu hapunten abdi teh Kang. Cik Nyi Icin hari teh bari ngalesotkeun indungna gabrug ngarontok ka Jang Wahyu anu tos kukumbah leungeun harita teh. Jang Wahyu maningali mba neuleuh polah adina teh aya atoh aya bingung anu dipake atohna ayeuna ngariung deui. Anu dipake bingung ku manehna sabab Nyi Icin teh ayeuna mah aya nu leuwih wajib nyaeta salakina teh atuh pok bae manehna teh ngajawab. Keun Nyai, keun entong hariwang ku akang dihampura ngan omat tong salah paham. Lamun hayang di dieu mah engkang mere pamandangan omat ulah ka kuburan ninggalkeun salaki. Sabab jelema anu ka kaburan ninggalkeun salaki teh teu tanggung jawab. Jadi nu ngampihanan oge sarua teu tanggung jawab eta teh. Memang pisan emak ibu Nyai jeung diri akang lanceukna nu wajib ngurus ka adi tapi eta mah bareto waktu Nyai lelengohan. Ari ayeuna mah lain da aya nu leuwih wajib nyaeta salaki Nyai nu kudu dihormat ganti indung jeung dulur teh. Nu matak empek geura badami jeung salaki masing rapih. Upami Nyai suka mada akang sareng abah mati bareto ge teu goreng. Kajadian bentrok sote bongan geus wani ngahina ka akang sareng ka abah anu wajib ngurus ka Nyai. Anas engke diri Nyai ustileuh Nyai diserahkeun beu akang manampi bae hade goreng oge da dulur. Ceuk Jang Wahyu harita teh mani ancadna keur mapatahanana teh. Kang abdi mah alim ka ditu deui Kang margi. Reg harita Nyi Icin teu wani neruskeun omonganana. Margi kumaha Nyai? Ceuk Jang Wahyu semunu heran. Margi namah manehna teh ngancam rek maehan akang ku jalan lemes. Ceuk Nyi Icin hari teh bari segruk ceurik deui ngabangingi. Nya eta teh Nyai. Sumuhun Kang malah
bawa teuing abah ge kumanehna. Ceuk Nyi Icin harita teh bari inghak-inghakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ceuk Jang Wahyu bari ngusap kana beungeutna sarta melong harita teh ka adina. Wah nya ujang sabab panyakitna abah maneh teh geuning ngadadak pisan. Jeung mararodel deui. Ceuk maona bari neuteub harita teh ka Jang Wahyu. Ma, Nyai, urang mah tong gaduh tuduhan kitu. Bilih disebatkeun fitnah, tudang tuding kanu teu bukti kanu teu aya buktina teh. Ayeuna mah pek bae heula sosonoan di dinya. Keun ka hareup urang bereskeun ku musyawarah bae. Ceuk Jang Wahyu bari jung manehna tanang tung sarta dangdan manis saged. Dangdana teh siga nu rek usaha. Bade angkat ka mana, Kang? Ceuk Nyi Icin hari teh nanya ka lanceukna. Akang rek ka Paleren, Nyai. Rek nyiar muncang akang teh. Ceuk lanceukna bari terus amitan ka adina jeung ka indungna. Didinya Jang Wahyu indit ngagedig leumpangna ngaler maksudna ka halte Andir. Sieun tinggaleun kareta barang geus tepi ka halte gancang bae meuli karcis. Bari nanyakeun kareta inditna teh masih lila atawa sakedeung deui. Unu ditanya di walon yen kareta masih keneh lila. Lantaran nungguan teh lila terus manehna ngalantung lahaloho mapai warung barang gok di hiji warung manehna mani ngarenjag sabab nempo ka sileunyai nu keur neuteub ka manehna. Tar hatena Jang Wahyu teh harita mani ngageter. Jajantungna oge ratug dagdigdug jeung tutunggulan bari merong ka sileunyai. Kunaon si laing molotot hayang nyoba ha? Ceuk sileunyai harita teh meregos. Ah teu perlu cok nyoba ka si laing malu nyai. Bari eta oge geus keok pan ku dewek teh lain. Ceuk Jang Wahyu hari teh ngajebian. Can rumasa keok aing mah deuleu lantaran kaburu disambut manten. Lamun hayam mah kakara abar. Ceuk sileunyai harita teh bari muncereng. Lah abaranana geus ripuh komo seuh-seuhanana. Dasar tukang ngadu hayam sia mah. Ceuk Jang Wahyu hari teh ngabalius. Tah lamun geus bisa ngadukeun hayam anu teu bisaeun ngomong komo deui ngadukeun jelema babari pisan euy. Ah dasar jelema koclak. Yeuh leunyai dewek kacida atohna ayeuna bisa papanggih deui jeung si laing teh nya. Dewek rek ngalanrat euy. Keun jeung adi beuteung oge teu nanaon. Pasal naon si laing teh euy? Pasal si laing dibaledog ku dewek. Ceuk sileunyai bari seuri sarta pok neruskeun omonganana. Dewek maledog ka si laing, ari si laing maledog ka dunungan. Lucu euy. Ceuk sileunyai seuri deui mani ngalenggak. Lain perkara eta dewek mah leunyai anu rek ditanyakeun ku dewek mah. Jawab Jang Wahyu harita teh tenang pisan nyaritana teh. Soal naon atuh nu rek ditanyakeun ka dewek teh? Ceuk sileunyai harita teh bari jung nangtung sarta ngalejeg di hareupeun warung. Dengekeun euy, aya haseup tangtu aya seuneuna. Aya anu ngabejakeun tangtu aya nu ngomongna. Tah ka dewek aya nu bebeja yen si laing rek ngagunasika ku jalan lemes ka dewek teh. Naon kasalahan dewek ka si laing teh make ngalakukeun kitu? Lamun ngewa kunaon sia kurang ajar? Lamun hayang gelut sok asal sing bener jeung aing mah. Ulah kawas budak buludag sia. Ulah siga kawas budak beludag baledog make batu sagala. Si laing teh budak lembut leunyai. Memang dewek hayang gelut deuleu.
teu beunang ku kasar ku lemes di alana ku dewek mah hayang pojor ayeuna sia teh ceuk si Nyai hade teh bari kuluntang kulinting ngahuntu sia Nyai digesek geura ku aing na gampang modaran jelema teh aing mah perlu nanya ka sia teh kurang ajar ngewa kunaon silahing ka aing teh ngewa bae aing mah leuwih-leuwih tina bangke anjing hayo siap kadinya sia urang ijen jeung dewek ceuk si Nyai bari srog hade teh masangkeun kuda-kudana neuleuh si Nyai geus pasang gancang Jang Wahyu nurutan srog pasang kuda-kudana leungeun katuhu ka hareup sarta bari ditangkubkeun ai leungeun nu kencana nyekon napel kana siku leungeunna anu katuhu si Nyai nyekikik seuri tina bakating ku atoh neuleuh pasangan musuh teh hatena nya campah pisan malah mamani sakilat leungeun katuhu Jang Wahyu ku si Nyai teh ditepak ku leungeunna anu kenca ari hiuk si Nyai teh meupeuhkeun leungeun katuhu ngincer sirahna Jang Wahyu dibarengan ngalengkahkeun sukuna anu katuhu atuh mata kreuwas neunggeuna maning ngahiu kabeh nu aya di warung rareuwaseun narangtung bari pating gararwa Eueur mah panas nong toreng katambah angin ngahiuk gede na kaliwat saking atuh henteu mata keran di jalan anu masih taneuh harita teh mani mulek angin nebak taneuh ngebuel rabeng tepikeun ka poek nu leumpang meungpeunan beungeut sieuneun kapireungpeunan sarta narahan ambekan tina bakating ku eungap katurug-turug harita aya nu ngagorowok hariwang ku anu gelut si Nyai sareng Jang Wahyu nu aya hareupeun warung eukeur ngaradu jajaten sarta eueuh nu marisa ngan ukur pating gerero lamun aya nu hariwang saperti harita oge aya nu ngagorowok awas ceuk nu area di warung ngagorowok bakat kureuwa sabab Jang Wahyu harita teh keur diteunggel atuh mani hariwangeun kabeh anu narempo teh sok sieun kumaha onam ngadenge nu ngagorowok nyebut awas tarik pisan Jang Wahyu tetep waspada dana jangan angin ngahiuk jeung poek ku taneuh ngebuel maningan sakilat pisan peurup si Nyai ditewak ku leungeunna anu kenca bari mundurkeun sukuna anu sabelah katuhu neuleuh gerakan Jang Wahyu si Nyai teu kapoekan manehna oge ngartieun krewek deui nyekelan kana leungeunna Jang Wahyu anu harita keur nyekel bari terus ditilepkeun sarta dibedoal ka handap ku leungeunna anu kenca atuh Jang Wahyu teh nyengir siga anu nyeri pisan lantaran ngarasa nyeri jeung mulek ku taneuh ngebueuh Jang Wahyu sareng si Nyai kapaksa pareureum bae bari megeg ambekana teh Jang Wahyu gancang nyurungkeun kana sikuna si Nyai ku leungeunna anu katuhu supaya teu nyeri teuing kulantaran disurungkeun tilepanana si Nyai harita rada ngajungkat atuh si Nyai reuwaseun manehna haripeut pisan mundurkeun suku katuhu bari henteu loba pikir set bae leungeun Jang Wahyu harita keneh dibedoal lantaran leungeun katuhu ku si Nyai teh dibedoal atuh mani gancang pisan heat Jang Wahyu teh nonjok ku leungeunna anu kenca tapi si Nyai tarapti kesit alah batan tatit leungeun Jang Wahyu nu tadi anu eukeur dicekelan tu si Nyai digunakeun harita dipake nakis atuh henteu matak heran Jang Wahyu mani ngagero sabab panonjok manehna betkeuna kana leungeunna anu diasongkeun ku si Nyai kasempetan anu kitu teh ku si Nyai digunakeun ari sot leungeun manehna gancang manehna ngadengkul ku suku anu katuhu siga anu hayangeun puas tina bakating ku ambek tuurna mani nyula gerang rek ngakan angen Jang Wahyu lamun kurang-kurangna awas mah euna matak ngajongkeng tapi ngan sakilat pisan Jang Wahyu miceun bahaya anu ngancam ka dirina
gancang musuhna dikewong tuurna terus diangkat ku leungeun anu katuhu. Ari leungeun anu kenca ku Jang Wahyu digunakeun ngadedetkeun gado musuh. Atuh daek teu daek kapaksa sileu Nyai harita teh ngadang heula. Sileu Nyai ambekeun pisan rasana dicoog gado, nafsuna mani ngagedur amarah teu kawadahan. Atuh teu dipikir deui tina bakating ku ambek kerewek sirah Jang Wahyu harita ku sileu Nyai dijewang bari jeung dipulitkeun sarta dibawa ka handap. Atuh Jang Wahyu reuaseun manehna ngajenghok lamun kurang milikna mah ampir rek nangkarak bengkang. Tapi alusna Jang Wahyu pikirna teh tenang, gancang manehna teh muntang kana punduk sileu Nyai. Ai leungeunna anu katuhu ngarameus beuteung sileu Nyai. Eta kesempatan alus ku Jang Wahyu digunakeun teu tatapasing deui. Heat badanna sileu Nyai harita dijuralitkeun. Maniangan sakolepat pisan atuh teu matak heran. Geblung. Sileu Nyai teh rubuh kawas nangka buruk ragrag sorana mani ngageblung. Sarta sileu Nyai teu usik awakna nangkarak bengkang harita teh. Sileu Nyai rada salaton selang-seling henteu eling atuh kesit ku Jang Wahyu harita keneh dikirim ku tajongan anu tarik. Habak kana ku ceuli. Atuh leng sileu Nyai lieur rarasaan asara Nyai. Les manehna teu eling teu inget di bumi alam. Tina bakating ku nafsu Jang Wahyu ngangkat sukuna maksudna arek ditambah ditincak sakali deui. Tapi aya nu ngagero suarana teh tarik pisan. Atos cekap Jang, ceuk hiji sora ti jero warung. Suku Jang Wahyu ngajungjung tinggal ngagejret bae nincak. Tapi manehna ngarogo sabab aya nu nyarek. Ari breh horeng lalaki nu ti jero warung teh atuh Jang Wahyu teu terus manehna oge kaduhung. Ret ngareret ka sileu Nyai anu burah bareh ku getih. Sigana ripuheun pisan urut bieu ditajong teh lantaran make sapatu. Harita teh Jang Wahyu rada ngahruk make jeung watir sagala neuleuh musuh ngajolopong teh. Manehna teu aya maksud ari rek ngabinasa mah. Ngan bongan tadina bae sileu Nyai teh aksi pisan ieu aing jago penca. Kabatur ngahina dina ari dina buktina mah geuning kalah ka ngajehjer. Nangkarak teu bisa meta sarta henteu eling-eling. Keur kitu teh datang angin gede na kaliwat saking. Awas angin puyuh bae nebak kana taneuh ngebul. Atuh taneuh ngebul mulek harita teh barang tepi ka sileu Nyai di dinya angin teh muih. Atuh teu matak heran awak sileu Nyai teh pinuh ku taneuh ngebul nu napal dina baju jeung calana malah. Kana irungna oge metet geus puguh deui beungeutna siga nu si beungeut. Ngan dina si beungeutna teh ku kesang jeung ku taneuh ngebul anu harita teh nararapel. Sanggeus angin ngaliwat gancang bae sileu Nyai teh ku sararea digotong terus dibawa ka warung digolerkeun dina bangku sarta pada marencetan. Tapi sakitu diracek sileu Nyai hate ngajehjer bae siga anu sare pules. Henteu usik henteu malik ngan getihna wae ngucur bae urut sapatu Jang Wahyu. Kacirina teh geuneuk semu hejo. Lantaran teu eling-eling terus bae tukang warung harita teh mere cai bari ngomong kanu mangku ngasongkeun eta gelasna anu dieusian ku cai. Cing Kang, inuman sugan. Piraku aya teu eling-eling lila-lila teuing. Ceuk tukang warung teh bari nyampeurkeun kanu ngarariung. Semohon nya. Cing urang cobian. Urang inuman. Ceuk nu tadi mangku sileu Nyai teh sarta nampanan gelas anu dieusi ku cai. Sanggeus gelas ditampanan terus eta nu mangku teh nyangkeh pundukna sileu Nyai. Maksudna supaya cengkat. Sanggeus sirahna sileu Nyai rada ngajungkat saeutik gancang harita ditanggeuy sarta terus diinuman.
ari song cayina antel kana biwirna sileunyai atuh mani kumat kemot siga nu diicip-icip padahal hari bari teu eling. Para wargi mitra kaum dangu sadayana urang rehat heula sakedapnya. Wilujeng wayah kieu ka sadayana nu masih kene manco dina dongeng Neng Jeje. Ka palawargi anu masih mikalandep kana dongeng Sunda, aturan atapi ka para wargi kaum muslimin wal muslimatnya anu nuju ngalaksanakeun ibadah saum, aturan pamugi saum urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aturan wilujeng wayah kieu ka Ibu Deti di Gunung Halu. Wilujeng manco bae dina dongeng Neng Jejehnya. Lajeng ka Teh Anita Kresna ya di Sumatera Selatan ya tebihnya. Wilujeng manco oge ka Pak Mbip Hafid ya di Rangkas Bitung Banten. Wilujeng ngadangukeun bae dina dongeng Neng Jejeh oge ka Teh Enji nya. Wilujeng ngadangukeun ka urang Cileungsi ya ka Obi-obi. Wilujeng ngadangukeun bae dina dongeng Neng Jejeh oge ka Pak Guru, Pak Kepala Pak Yana Maryana. Wilujeng ngadangukeun nya ka Mamah El Hatman oge nu aya di Cianjur. Wilujeng ngadangukeun ka Pak Dadang Bohim ya. Haturan wilujeng ngadangukeun bae oge ka Salsabila Nia Ramadhani. Anu masih keneh manconya dina dongeng Neng Jejeh. Wilujeng ngadangukeun ka Mamah Andri sareng Mamah Gina. Mamah Andri mah nuju di Dubai saurnanya. Aturan wilujeng ngadangukeun kumaha daramang sadayana. Ka Mamah Gina nu aya di Karawang ya, ka urang Buah Batu ya, ka Panana Samsudin sareng ka Bu Entin Kartini. Aturan ka urang Bandung. Wilujeng ngadangukeun bae oge ka Bapak Uwan Sumarna di Cikampek Karawangnya. Masih keneh anukeun kumaha saumna lancar Pak Uwan. Ka urang Sukabumi ya, ka Pak Dede Riswandi. Aturan ka urang Sukabumi sadayana oge ka Pak Yaya Subrata nya. Aturan wilujeng ngadangukeun ka Teh Iis di Riyadh kumaha damang Teh Iis. Ka Pak Dadang Sobari di Saguling kumaha tos mudik Pak Dadang ya. Ka urang Ciamis ka Teh Tami Malihah oge wilujeng ngadangukeun ka urang Malaysia ka Pak Yayan Supyan Sauri. Aturan wilujeng ngabebeurang bae ka Pak Nurujana di Pamalayan Asem. Aturan wilujeng ngadangukeun oge ka Teh Linda Imut, ka Ibu Dokter Yulinda Belia oge ka Kang Setia Budinya. Aturan wilujeng ngadangukeun oge ka Teh Mutia Wangsih ya, di mana Teh Mutia teh di Sukabumi gitu. Aturan wilujeng ngadangukeun ka Pak Muhammad Suyanto oge mangga wilujeng ngadangukeun oge ka Pak Ikno kumaha damang Pak Ikno. Aturan wilujeng manco bae ka Pang Prabu Arjuna oge di Banjarnya. Ka Teh Neneng kumaha damang di Nagrak Sukabumi. Oge ka Pak Ade Sukarna nya sareng ka urang Garut, ka Pak Agus Sumantri. Pak Rohendi di Kudus kumaha masih lancar saumna Pak Rohendi. Aturan wilujeng manco bae oge ka urang Garut nya ka Pak Tedi Rahmat. Mangga wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum bae oge ka Kang Kanu ya nya dikumkeun bae lah ka sadayana anu masih keneh ngadangukeun kana dongeng endong wasiat. Wilujeng manco bae mugi ieu dongeng katampi kalayan kabingahan. Supados teu nyang kolong teuing kana waktos urang sami-sami bae teraskeun ieu dongeng Neng Jejeh dina seri anu ka-8 nya dina dinten ayeuna.
Sanggeus gelas ditampanan terus eta anu mangku teh nyangkeh pundukna si Leunyaai maksudna supaya cengkat. Sanggeus sirahna si Leunyaai rada ngajungkat saeutik gancang harita ditanggeui sarta terus diinuman. Ari song caina antel kana biwirna si Leunyaai atuh mani kumat kemot siga nu diicip-icip padahal bari teu eling. Tungtungna eta cai teh nu aya dina biwirna ku si Leunyaai dikemotan sarta teu lila diteureui. Atuh ari geus asup mah cai atahna diinum bray bae si Leunyaai teh eling. Panonna beunta harita teh lurat leret maneh ngakakara eling yen harita keur diriung ku jelema anu loba pisan. Si Leunyaai teh ngarasaeun yen dina irung manehna aya anu tiis-tiis. Karasana asa maju atuh gancang kumanehna harita keneh diusap. Ari pek ditingali teh horeng getih anu ngucur. Atuh si Leunyaai teh reuaseun manehna kakara inget yen bieu teh keur gelut ngalawanan kadahuan. Korejat si Leunyaai teh hudang terus nangtung nulak cangkeng bari jeung nyinghikilkeun baju siga nu hayang deui tarung. Atuh sarereah teh nyingkah bari neuteub ka si Leunyaai. Anu napasna rarenghos kawas kuda capek bae katambah-tambah rupana siga dibalur ku taneuh anu pacampur jeung getih. Wahyu aing cadu mundur lamun tarung mah deuleu ngarti atawa henteu. Ceuk si Leunyaai hari teh bari molotot. Tapi cadu meunang deui nya. Sabab saban gelut sigana teh si laing mah keok. Ceuk Jang Wahyu ambekeun deui pedah si Leunyaai taya nu kakapok. Eleh ayeuna aya isuk sia deuleu. Teu wani ti hareup ti tukang aing mah. Teu wani ti tukang bisa ngengken. Sanggup si laing ngalayanan batur-batur dewek atawa henteu ha? Ngalayanan jelema gelo sarua na palung sia Leunyaai. Aing mah lain teu wani deuleu. Nganaon gunana gelut teh marebutkeun naon? Lain jangkrik deuleu aing mah bisa digere kitu bae sanajan jangkrik oge aya embungeunana. Ceuk Jang Wahyu hari teh maneka kerot. Ayeuna aing tarima asor sia Wahyu tapi teu tarima eleh. Isuk jaganing pageto si laing bakal papanggih deui jeung dewek. Bakal papanggih jeung batur-batur dewek. Tungguan ku si laingnya jeung arep-arep pamales ti dewek anu bakal leuwih eureus batan karuksakan dewek ayeuna. Wah, ngahuntu sia mah Leunyaai. Gede rahul aing ge nyaho deuleu. Moal percaya aing mah, moal percaya kitu bae. Sagala oge kumaha bukti. Sakali tukang bohong mah tetep ngarahul, tetep omong kosong kawas lodong nu ngelentrung. Jawab Jang Wahyu teu pati ngahaminan kana ancamanana teh. Da geus sidik si Leunyaai mah gede rahul. Geus atuh nu karasep ulah parasea di dieu. Pan ieu mah tempat dagang sanes tempat parasea. Ceuk tukang warung hari teh megat caritaan anu keur patorong-torong. Tuman Kang, keun kuring oge masih wani sanajan bieu ngarengkoal. Ceuk si Leunyaai nyorongot deui. Tong ngabual kitu Jang, omongan teh da kabeh oge pada nyaksian. Yen Ujang anu unggul teh unggul dina omonganana, unggul dina ngagolerna, jeung unggul dina ngabulaeh bijih getihna. Panu sejen mah henteu. Geus bisi ditambahan ku tampiling geura. Ceuk nu tadi mangku teh bet maralik ngewa ka si Leunyaai sabab omonganana luhur teuing jeung sompral harita teh. Si Leunyaai mani olohok ngadenge eta jelema kawas mangmeunangkeun Wahyu. Atuh jep manehna teh jempe ngan panonna nu mureleng naksir kanu tadi mangku pedah nyebut rek nampiling. Atuh nu mangku tadi teh dipelong ku si Leunyaai teh manehna ngadak-ngadak ngambek.
harita teh. Kunaon si laing molotot hayang ditampiling ku dewek ceuk nu tadi mangku sileun nyai teh bari nyintrek irung sileun nyai sarta pok neruskeun omonganana. Hayo sia indit humayuwa sia aing ge geus leuwih ting loba ngarubuhkeun salawe jelema teu sompral kitu sia ceuk eta lalaki teh bari molotot deui. Atuh ngadengi kitu mah sileun nyai teu loba omong leos manehna teh ngaleos hatena mani ngadenghal tina bakating ku ambek sabab kabeh nu di warung ka manehna teh teu resepeun tapi ari ka wahyu sigana teh nyaraaheun da bukti dipangmeunangkeun. Tapi lempangna sileun nyai hade teh henteu jauh ti warung geus digerowan siga nu rusuh pisan. Hei jang, ke heula atuh ulah waka indit. Bayar heula atuh urut tadi dahar. Mangka nu ngareunahna wungku nu dahar teh. Ceuk tukang warung hade teh bari kaluar ti jero warungna. Atuh reg sileun nyai teh eureun bari gancang malik. Maihna malik heula nempo kanu ngagerowan sanggeus sidik tukang warung mental ladang nu di dahar. Atuh terus hade teh ngitung heula creng bae ku sileun nyai dibayar sanggeus manehna mayar maleos indit muruhal teu maksudna rek ka Purwakarta. Nya kitu deui jang wahyu sanggeus sileun nyai ngaleos manehna oge amitan ka jalma anu ngariung keur nempokeun ka manehna harita teh jelema-jelema teh tidinya euleuh. Waktosna mitra kaum dangu sadayana parantos seeb hag urang tunda heula ieu dongeng neng jejeh dina seri anu ka-8. Insyaallah hancaeun urang sadayana dina seri-seri anu salajengna. Sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.